aya jelema di bulan Ramadan tanya wajib qada nya wajib kifarat wajib ma'al qada'i as-shaum wal kifarah wajib disertai qada teh puasa ngodoan puasa jeung kifaratul uzma jeung ta'zir kajelema alaman afsada saumahu ngarusak puasa nafi Ramadan di bulan Ramadan yauman kamilan bijma'in tam masyaallah sih ada bulan Ramadan jelema di bulan Ramadan kemudian ngahaja-haja jima ingat nyana eta teh nya wajib qada puasana wajib diteruskeun tur bayar kafaratul uzma bari ditakzir deui ya kari sia ada bulan Ramadan mah ulah deket-deket jeung pamajikan asa pamajikan gagalayan aditu sia aing puasa ya kayak penting sia daekna jeung aing beurang ulah aing keur jeung Allah beuh tegep ade cak pamajingna kula mau dikak bulu ngadengeunna ka beda ti sasari aing ngaji pan ku ari mah yes aing ge kamar aing khusus ieu cenah paranti kholwah Gusti aing ge sana bisa hiber aing sawas pada ini Ramadan udah diganggu kusia. Entak di bulan Ramadan teh nu bagus bagi ya. Neng kade neng. Bulan ieu kan bulan Syabannya. Tah 10 juta tah jang dapur keluarga urang sabulan. Tah nu 10 juta jang neng bisa beli baju, beli celana, sempak, sendal tah 10 juta. Tah 10 juta jang budak. Udah kurang 10 juta ya guys kakak ibadah bagus ya Allah oh nuhun kak ibadah bulan Syawal berbeda pemajinan kak kula leungit kongkorong kak urusan sia ta mah henteu ieu bang diteangan kade-kade teh ge salah nondon meureun ci lain kak kula jasa teu salah tapi ieu leungit kalau mau omong lah mudah eta dibagikan 10 juta tetang korak. Kakak mah pinter connect. Cai bagus kos gitu tah petakeun ti kuari kayak itu. Taya. Terus kakak mah ulah dipikiran Allah bae kakak mah. Beuh Kak, ya guru kakak ge henteu kitu beureun nya. Aing kalebihan guru. Coba-cobalah kalebihan guru aing. Iya hebat eta ibadah pas gitu eta kadirinya naon eta tah eta tasbih itu leutik teh kana gede aya tang geus dipajangkeun hayang make nu leutik nu ieu hayang sedang nu ieu hayang gede jasa nu ieu nah ieu naon ieu Quran ti leutik sedang gede mesti kakak hayang nu leutik nu ieu hayang gede nu ieu dipasing-pasingkeun ku kakak hayang nyaho coba awak hayang make nu mana aya ieu naon ieu ka ieu gelas ieu jang naon ieu jang kopi ieu jang susu cenah deuk ka Allah ka Allah mah urusan roh aya awak papenkur di kopian segala rupa kakak jadi pinter ka atuh ngaji kakak mah gitu ieu bungkusan kopi ieu susu mesti aya ke di kamar Kak ieu mah bal kebal ge ieu mah bisa ngawarung Kak kalau mau ngomong sia badi kiloan kieu meuli kopi meuli susu teu tinggal geus disiapkeun ieu tah ieu paranti eta na tah bisi aya meuli buka teh mah lain kholwah kos kitu bakal warung leutik ngaranna tah eta disiap-siapkeun urang teh ibadah ya urang kan kadeuleu ya jarum ya dilempengkeun ka Allah jarum dilempengkeun ka Baitullah tinggal ngalempengkeun hate urang geus disiap-siapkeun geus ulah diganggunya coba pemajikan datang ke sabaraha
kuatna ulah nyoba aing wana aing mah doakeun sia ieu kakak deuk ka Allah nang 3 poe teh Noel tual toe can deuk ka Allah loba omong sia penting mah meunang penting mah teu meunang ge beurang tangkep Allah ka ditu ye bala sia baju barah ieu atuh kamari ngadeukeutan lah carekan beurang teu meunang ge penting mah teu naon ya tuku lagi geus siap ieu kai penting mah ku geus teu pake calana Kak tah siga ade beurang mah beurang awas lamun beurang ngalaksanakeun jima lain deui urusan anak ieu kobo sajabati kodok kudu mayar kafaratul uzlah kafaratul uzlah teh naon Kiai itsku raqabatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba anu mukmin waduh bila iwadin salimatin an aibin tanpa aya urup-urupan jeung salamet tina cela yukhillu bil amal ngan eueuh di urang mah abid mah berat berarti mun eueuh abid lamun eueuh abid fa in ajaza lamun teu bisa maka wajib shaumu syahrain mutatabi'ain wajib puasa 2 bulan berturut-turut ikan lain lalagan kafarat uzlah teh kos kitu Masya Allah 2 bulan puasa berturut-turut ya Allah ya Rabbi karim tak siada lamun teu bisa fa in ajaza an shaumihima wajib it'amu 60 miskinan wajib mere 60 miskin likulli minhum muddun min ghalibi qutil balad saurangna sakmud berarti 60 liter mun teu bisa itku raqabah eueuh wari puasa 2 bulan berturut-turut teu bisa keneh kumpulkeun yatim 60 atau miskin 60 bere nyana teh saurangna 1 liter jadi 60 liter bahkan nu bagus mah berek perlengkapan pakaiannya baju samping kopiah eta mah perlengkapan anan kitu ngaran untuk menyempurnakan nah kos gitulah aya ieu ge sahabat tuh cilaka tuh cilaka kunaon sih cilaka aduh cilaka kumaha sia kula aduh kunaon aduh wah kieu teu kuat kula aduh kakapalan jeung pamajikan kakapalan atuh sia teh geus kitu kudu kumaha geus masalah geus kos kitu mah itku raqabatin bae geus perdekakeun abid anu bagus anu cacan dina gawean anu kuat boro-boro jang meuli abid wah jang dahar gesek puasa bae atuh puasa itu bisa meuli abid mah puasa berapa poe tuan 2 bulan berturut-turut syahrain mutatabi boro-boro 2 bulan ieu ge Ramadan teu kuat karak sabaraha poe kula geus kalengkaan pamajikan atuh komo 2 bulan terus-terusan geus bae atuh lah kuari mah mere eta non gara-garana korma 60 miskin atau gandum 60 miskin 60 liter waduh tuan atuh kula mah miskin jajanan teu boga jang mere teu boga ke tuan anjeun Nabi ka jero dibere panggih Nabi tah tuan ieu jang miskin nih supaya maneh ieu kacumponan tah kaparatna tos bagikeun ka miskin tuan deui nu pang miskinna di lembur ieu jual ti kula Kangjeng Nabi seri nggak satu dahar kusia tuh loh itu seri Kangjeng Nabi ge siapa pal miskin mah yang dibere bareng ayo geus kaparatan awak sia kusia keneh tahos Masya Allah babari jasa aja Kangjeng Nabi mah bawa kan itu bawa punya jinjing ke pembajikan non eta Kak ieu ti Kangjeng Nabi jang kaparat miskin mah urang miskin dahar ku urang geus sih babari tah iyalah Kangjeng Nabi Masya Allah karim nu hese
Kanjeng Nabi. Aku setetekeun nu eman dah. Aya jelema namu ka Kanjeng Nabi, begitu namu ka Kanjeng Nabi mawa onta bagus. Begitu asup ka Kanjeng Nabi cak babaturan nu eman. Urang geus kebal teu ngadahar lagi onta, ieu onta pelibu jasa peujit abek. Peujit batu. Geus peujit. Oh masalah geus. Sedek tanggung jawab cak eman. Ayo geus peujit geus. Beres peujit. Bagikeun. Aing dek nyumput ku sia udah di bejaannya. Semua balik beja ngumput kan ngagali pasir setik aja ditutupan ku daun korma nyana di dinya we cici. Pas tamuna keluar kaget tuan. Naon teh kaget. Ontak kula anu mancit. Masa anu mancit? Iya. Tinggal tulang talengna doang. Keluar Kanjeng Nabi. Sahabat, saya anu mancit ya. Udah ngomong, saya anu mancit. Udah ngomong kabehnya. Diancam tadi ku nemen udah dibejakeun usianya. Moal teknya nu. Katilu kali awas. Sakali deui ulah ngabohong. Cak Kanjeng Nabi ya, saha nu mancit. Ya otomatis kan nistan baja utama, embu ngabohong nu eman. Si nu eman. Di mana ku ari? Wallahu alam. Bejakeun di mana? Udah kabejakeun. Lumpang Kanjeng Nabi ka arah kabelah itu. Nanya. Sia manggil nu eman. Cicing. Dia manggil eman tadi dia. Cicing. Oh, ulah loba cicing sia. Awas, aing Nabi Allah ya. Aing Nabi Allah Rasul Allah. Bedakeun di mana nu eman? Disingkamkeun ku Kanjeng Nabi daun kormana. Nyana keur kieu we. Eman, udang ja. Udah. Cek kalau ku Kanjeng Nabi dibawa ka hareupeun batu. Aisyah kunaon eta mencit ontak. Ji, ulah menditita ku babaturan kula. Atuh ditita kunaon daek, Mbak? Demi friend. Masyaallah. Aisyah teh nyumput ka ditu. Nyumput kula teh mung kamagian ku tuan. Sedengkeun cek kula teh aing ulah di mejaan. Nya anak kene nu ngabohong, ngabejaan ka kula. Aing geus kieu kudu kumaha sia nu eman. Lah, tuan kula sok hese-hese. Tamu tuan, onta bagus, dipencit kukula, jadi dibagikan jang sahabat tuan, bayar habak. Si dua ewan mah gitu. Bayar, terus ulah saya tuan. Aduh, ngajak Kanjeng Nabi bari dicekal di usapan meman siamat. Bayar, guys. Tadi duit dah kula numang mayarkeun, kula daek mayarkeun mah. Daya sobat Kanjeng Nabi pikan serine karena nu eman eta positu. Atau nggak beres bayar tadi wah superdet bayar ke saya tuh hebat kan gula mas bayar itu ini untung kan untung cek Kanjeng Nabi ulah ngomong lah ini cek babaturan nanti mun airi pencet man Masya Allah jadi eta di zaman Kanjeng Nabi aya beta nu pikaseureun pika serieun pika sebelen tapi pika resepeun eta Masya Allah karim eta Kanjeng Nabi sok seuri sorangan ye belum inget ka sinu eman sok seuri sorangan eta teu bae ka panghijingna teu seuri eueuh panghijingna mah seuri bae eta lah keistimewaan sahabat ailillah mananon ge masalah kulillahi ta'ala bakal cair bae nu hese ge lamun teu lillahi ta'ala kulillahi ta'ala wasalah wajibu mal qada'i al imsak lisyaub wajib barjeng qada teh kudu imsak kudu kos puasa bae dina genep perkara dina genep tempat hiji di Ramadan lapi gairi puasana di bulan Ramadan lapi gairi itu hari di lain Ramadan nomor kedua anu ngahaja-haja buka tetep baik wajib imsak wajib kodok wajib imsak nomor kedua ninggalkeun niat peting na pohon teu niat beurang teu puasa
tetep bae wajib qada engke tur jana wajib imsak teu meunang dahar teu meunang ngilu sanajan teu puasa. Nomor katilu alaman tasahara zanan baqalail fabana khilafu disangka kunyana masih penting kene hudang gitu hudang neulejap jam 3:30 sangka melalui jam 3:30 dahar nginum teh tas nginum teh kan nyana ngarokot tah bari ngadaguan azan subuh terbal di sisi mata besar kotok teh mah dibuka iya geus beurang sekira di dieu ge 3:30 barang deuleu ka jam 1 deui jam 6 ya Allah berarti jana sahur tadi teh ya nyangka penting keneh deuk deuleu jam atau boga sangka we bahwa penting keneh ternyata horeganan geus beurang wajib kodok engke na tur eta teh wajib imsak poe eta teu beurang dan teu beurang ini ya deh tadi mantap kurang jam-jam nah hati-hati kalimah alaman banalahu yaumul salasu syaban anahu min ramadan nyana ngadadengekeun bae begitu ngadadengekeun tanggal 1 Ramadan ternyata encan kadenge begitu isukna jana teu puasa horenganan geus tanggal 1 Ramadan heuy 1 Ramadan ieu pa ieu ya Allah aing mah keur penting teu niat tadi ge isuk-isuk atuh geus ngawudu di imah ngopi sigat teh lain tanggal 1 Ramadan harita keneh nyana kudu eureun tur teu meunang dahar teu meunang nginum poe eta wajib imsak wajib qada nomor kajedep alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah min madbadatin rasul sakin nyana ngalawudu begitu ngalawudu ka kemur ka kemur ketelajuran lek ya batal puasana na eta engke nyana sihada teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan nyana teu puasa eta kairung kan kairung teh lamun urang kairung kudu diinsisak dikitukeun garis sebreng ieu kaleuwihan ka dieu teh batal puasana tetep kudu qada poe eta nyana teu beurang dahar teu beurang nginum kitu keneh lamun ngisang nah ieu teh ulah jero teuing ukuranna kerewed salawe disebutna nah eta kerewed salawe teh masih kene zahir geus lamun eta leuwih teh eta berarti urang lamun mandi junub nah eta teh kudu dikumbah anu ngeriputna teh eta mantap kudu dibetenkeun nah nu keriput eta teh kudu kakumbah lamun urang mandi junub sebab eta masih kena zahir contohna kos basi ke supaya jelas contohna ente neuleuh kebo lamun ngising kan kaluar teh set ta eta zahir ngaranna eureun ngising ngelepot deui ka jero naon bedana urang ge jakos kitu lamun hayang jelas ente ngising kacaan set belah mana ieu atawa ente embu ngacaan nah ukur ku sorangan lamun di kacaan kos kitu kan teh ukur ku sorangan nah eta teh mun jero teuing ti eta berarti batal nah asup sakieu cek piki batal sakieu mun asup sakieu tah ka jero tah setengah saparapat teh untuk betenkeun nulis nu rapi ngisang tuh sarua bae awewe ge sami ieu awewe barang hareupna teh aya zahir aya batin lamun rangda diuk cingogo na eta teh anu kadeuleu eta zahir nu kadeuleu eta zahir mantak lamun hayang nyaho awewe teh ukuran zahirna datang ka mana kudu jelas kan eta Bang kan kudu jelas sih hade nyana naik kuduna kaluhur ke itu gentong plak belum pakai celana salakina mau sepidol wah saya bisa pakai sepidol jak sing rapi
diuknan bare tah disepidolan usalakina tah ieu nu kadeuleuh ku aing mah ieu tek eta anu kos kitu ngaranna zahir ka dieu geus beres sekarang kacaan punyana iya horengan teh tah kesya ngapraktekeun deui di rumah tungtuna batu kaburu ngagambar eta ukuranana aing ge dipikir mah kos kitu tuku batu ieu mah mun hayang jelas cak guru kos kitu cak guru mun hayang nyaho lamun awena rangda ai parawan mah kan atuh teulas kan parawan bobolongan geus babari ai parawan mah eta anu teu asa atuh zahir jauh bobolongan nya mah pan ai nu rangda mah kan beda mentek ieu na ge lamun parawan kiri parawan da teh lamun ki rangda nah lamun rangda geus boga anak wer nah dieukeun nu kadeuleu ubata zahir eta kudu kakumbah eta sing hade geus ngasupkeun barang leuwih teh eta batal lamun diluhureun eta masalah teu batal teh sing hade urang puasa teh kudu mantep nomor katilu nomor kaopat geus beres batal puasa biridatin kuridah jelema keur puasa murtad batal wahidin jeung awewe keur puasa batal wanipasin jeung nipas awewe di bulan Ramadan nipas batal wiladatin awewe di bulan Ramadan wiladah batal aya jelema keur puasa jununin edan batal walaulah loh sanajan seketika batal bae sarua wa bi ijma'in jeung kuayan batal sekerin badabim mabuk ngahaja-haja batal sarua bae batal in nama jaminah lamun nyana mabok teu ngahaja batal mabok kendaraan mabok kana teh sarua bae kurang lembur kan teu meunang bau bensin sal bau bensin atuh geus teu bisa ajeun kumaha ge lembur bae diajak ka pamana ge moal haju ke urang kota moal lembur bae ngadarah daging nah naik mobil haju nyana non kita katari utah ugar teh batal tapi lamun ngahaja utah batal tasih ade ulah ngahaja-haja tuh etalah cerita tentang puasa supaya kurang rapi di ngalaksanakeun puasa abe puasa urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya urusan puasa. Nuku urang dibahas tadi adalah tentang puasa, puasana sakadar puasa zahir. Disebut puasana puasa awam. Eta puasa kanak-kanak mukos gitu. Puasa teh tawalah puasa zahir doang tedar teh nginung eta puasa lalaga. Puasa teh kabagi tilu aya saumul awam nu tadi. Teh dahar teh nginung teh jima. Oh, buka nama masyaallah. Pohara. Mantap cek Kangjeng Nabi man pariha bidukhuli Ramadan haram jasadalan niron. Jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka. Pan mantep. Okos urang nu mantap bunga naon sisi eta nu mantap bunga. Cek Kangjeng Nabi teh kapan saha jelema nu bunga kadatangan Ramadan geus pokona haram ka neraka. Aing ge bunga. Kurang sok dipangbalikeun baju ku mak. Terjadi. Ge bunga, kurang ai saur sok sagala aya. Terjadi. Ge bunga, kurang bonteng suri selalu mendampingiku. Amun bukanya kopinya terjadi. Lain eta.
bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat. Bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah. Nu mun urang asup di bulan eta sorga mengis. Ya Allah. Lantaran ketika orang aya di jolo bulan Ramadan, kemudian orang puasa di bulan Ramadan, hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah. Cek Sidina Umar, urang robah ka dieu, robah urang doa. Robah urang doa. Urang lempang urang doa, lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar, cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoa. Sare hees ngadoakeun hees. Cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti. Hampurakeun. Ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun. Cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat di jelema nu keur wudu atawa keur mandi wudu. Lantaran nyana teh nyaho kulage teu diinum ku nyana cai. Lalaunan ka kemuna ge lantaran menghargai Tuhan. Ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai. Cai. Begitu badahanana ka masjid lempang-lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah. Geus Gusti teu ridho ulah maca lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh dihampura panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti. Lawang masjid encan datang ke jero lawang geus ka jeri lumantak saya ada ka lawang masjid urang gur kikian nuhun lawang nuhun cak nu teu nyahoeun teh waduh budak ngaji ka Cilawak jadi kieu teh budak lumantak urang Iran Syiah lawang masjid teh di kieu-kieu sabenerna mah salah teteh beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husain setiap jelema nu deuk ziarah ka Sayyidina Husain lawangna bae kan ngomong deuk ziarah ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekkeun haji sujud di lawang. Iyalah salahna urang Iran. Urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit. Urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ka jero. Mang mentakeun hampura teu deuk nanaon. Di samping eta lain sakadar sakitu. Kumaha? Cak lawang teh Gusti. Di sampingnya na dibere hidadari nu biasa pangberekeun hidadari nu luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mantak cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu barang di deuleu karak cicing lawang mantak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga, istana, cai ngocor, makanan, minuman dan lain sebagainya. Kekebalnya nak kercicing di sisi kali. Ayah awalnya, masya Allah. Gelis jasa. Senyari takeun ada mata gelis. Kutilan. Cedaan. Pan awal urang mah sanajan geulis ge coba ge pitak ge aya bae. Nah we. Nyana kan maca langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Di jurang ngimpi. Itu ge sarua asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Cak nyana, kok maca la ilaha illallah? Ku lagi sarua hamba Allah percaya ke kanjeng Nabi. Percaya ke Allah, percaya ke kanjeng Nabi Muhammad. Neng ieu teh gelis amat sih. Kula dipersiapkeun jang kakak. Aduh.
Nyana di jero impian geus teu kuat jasa. Langsung ngarawe. Mundur nyana. Dirawe mundur. Pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya. Nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli. Hudangnya begitu hudang, masya Allah sengit nayakan, sengit nayakan kadeuleukkeun kene langsung ngadoa, ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula paehan teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh loba nu demo Gusti mendingan kula mah geus hijikeun jeung eta bae langsung diijabah balepak bae teu kuat jasa ta ieu keur carita saat itu puasa Ramadan lain lalaga masya Allah puasa teu dahar teu nginum gampang lantaran kagampanganana budak leutik umur 7 tahun aya nu kuateun budak leutik umur 8 tahun loba nu kuateun budak leutik umur 10 tahun loba nu kuateun lamun budak leutik umur 12 tahun bae kuat 10 tahun bae kuat 7 tahun bae kuat atuh kumaha urang nu gede kuat apa budak puasa orok-orok ge kuat yang heuy bae budak datang ka magrib urang sarua yang heuy datang ka magrib naon bedana jeung budak puasa orok puasa nomor kedua mah muasaan mata ajak puasa mata di samping teu dahar teu nginum teu jima mata urang ajakan puasa ulah dula deuleuh kanu dilarang ku Allah ceuli urang ajak puasa ceuli ulah ngadengekeun nu dilarang ku Allah irung geus kieu jangan mana lauk asin hayang geura magrib bae sabir lauk asin tapi lain deui ieu mah gabus sieum asana jelema bari teureui nah udah iru urang teh ulah masya Allah ajakan puasa mata urang ajakan puasa celi urang ajakan puasa sungut urang ulah datang ka gibah ulah datang ka namimah ulah datang ka kizib jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa suku urang ajakan puasa tah nu hese di samping teu dahar teu nginum teu jima ieulah ngajakan puasa anggahota urang mata urang geus make maca Quran urang di bulan Ramadan mah celi urang ngadengekeun bacaan Al-Qur'an daripada hese hees manis daripada orang mun bentak orang bakal ngalayang bae mun bentak orang neuleut TV bae mun bentak orang teh bakalna kitu ngobrol maning hees kunci lawang teh geus udang-udang engke pas adzan maghrib tar aman inget ka uwa bae didoyong wajib noh kita kitunya nama teh sare udang lohor sare deui udang asar sare deui udang maghrib ke isu kitu deui pamajikan aing masa tahu ge kos-kos gitu kuat cek bener puasa si pos kitu ngaringkuk geus kumaha gateum daripada maksiat teh kos kitu puasa tah ieu hese ge muasaan ieu tah disebut puasana saumul khawas mata ajak puasa kurang celi ajak puasa irung ajak puasa lamun puasa model kos kayak kieu model kos dedahan teu nginum teu jima ieu kabeh diajak puasa mata celi ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Qur'an diturunkeun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar. Iyalah anu dibadam-badambakeun ku jeba Lailatul Qadar di bulan Ramadan ayana di bulan Ramadan. Kula sok ngomong sambarangan, duh dak aing nu Lailatul Qadar sama di bulan naon? Syawal. Ini salah aing bulan Lailatul Qadar bulan Syawal, Ramadan. Nah, ita muasaan mata ceuli ruta. Tah abah mah keur zaman di pondok keneh kaget di cerita abah
di pondok kene pondok muka kakula bebeja Masya Allah etalah tanggal 27 Ramadan belah dieuna keur di imah di dieu kabeh perasaan nanam terakhir eta teh naon karang-karana jempol suku beureum diwudukeun geus barak-bak terus becaang lain beureum caang sinar kaget keur wuduna mah biasa kae wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinar kaget eta lah malam tanggal Lailatul Qadar ieu puasana tah urang teh ti kuari gara-gara belajar ti kuari coba yang TV kurang kasih sisikeun ulah renyak-renyak ganti gitu kene HP puasa ti HP bagus jago puasa HP bagi aya nu puasa ngomong teh naon teh set ka dieu geus kieu dikenal pe di ge non kadang-kadang di non di ieu mah nang motor klakson eleh motor ge eleh nya goblok budak terek ngilu nya tetep di goblok-goblok ge kieu mobil enar ka tengah nya mah tolol eta kuari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala lamun hayang urang puasa anu mantep ulah hayang nyawa coba awak urang teh bebe jaga pamajikan kakak neuk di jero kamar we keluar zuhur keluar asar ke keluar maghrib ya boka asana kakak jadi putih kayak kita siola sok kitu atuh ka aing sugan bae kula rada resep kakak hideung bukan aya kitu bae benerna putih kos ayam negeri kan putih kana tah urang aya ngajajal coba kos kitu tah tapa ngaranna puasa teh jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam nomor kadua di samping teu dahar teu ginung teu jima teh puasaan anggahota disebutna puasa khawas aya deui puasa khawasul khawas mah puasa make kolbu selalu ingat ke Allah nya nama batalna lamun teu inget ka Allah batal asal teu inget ka Allah batal ieu para mursalin para nabiin hese tah kos kitu mah nah ieu puasa khawas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal khawas ngaranna ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal na teh kos kitu urang mah mun dahar batal mun nginum batal dan dibere tabah adapun bapak-bapak ibu-ibu tunggu pemerintah engke pemerintah ru'yatna poe naon persahkeun ulah kudu bingung-bingung ibadahna lain ka pemerintah hanya ngumumkeun mun bener nyana menang ganjaran mun salah tanggung jawab jaga di akhirat janyana naga tetep ibadahna ka Allah kula geus boga keyakinan sorangan lantaran ngaji nyawa si aing ngaji ya aing ngaji tuturkeun aing ulah ieu jang aing we sorangan tutung mah aing bae ieu aya merak keur ngejare bebeng ieu jadi kula lantaran atau loba wasiat-wasiat geus lah udah carita kedua situ tuh bagus dek make hisab sulamun nairen tanggung babarengan jeung ulama di dunia urang ngadoa bae wahsyuni fi zumratihim terus datang ke akhirat dek bareng jeung ulama nu bener dek dituturkeun di samping kitab-kitab lain ulama geus ngaikrarkeun hayang make sulamun nairen bareng jeung Ki Mansur sakitu bae ente dek milu jeung Amerika los dek milu jeung Prancis los dek milu jeung Inggris legeg usia aing mah dek milu jeung ulama bae geus sakitu ulang ngaharuan ka aing aing ge kitu di aing ku si Mansur ini anak emasku cekeun ada aja Pendi jangan salah lo ngapain ikutin gua lo sono lo
sama Wilhelmina lu sono. Isi goreng di akhirat tahun gitu-gitu. Geus tanggung bobolokot milu jeung ulama geus beres. Sakitu we konsepna beres. Teu kudu milu jeung kula. Tujuan pemerintah poe naon eta nu kudu dituturkeun. Jang ente. Di cenah kula beunang milu ka kiai we ulah sok iluna da. Ulah saksa ilu-ilu da ulah. Geus ka aing ka sorga cuma diajak we. Baca kiai so amat ka sorga dia tu sorga nu Allah aja aing na milu jeung ahli sorga tu beres ya kawali cinta katuan Abdul Qadir cinta katua Maulana Hasanuddin cinta kawari kakarak balik ti zarah-zarah ti wali-wali nyana nyahoeun ye si Mansur make kitabna atuh geus teu bah boga kayakinan lamun teu yakin keneh bakal diajak ku nyana tuh lah milu dia aing mah boga yakin milu geus nya jadi gawe hayang dikitu-kitu perebut kayak wali kadieu ish ulah perebut urang babarengan ayo parah ayo nu ngilu saya ayo ulah kebal-kebal jarak tetap diajak di tukang iya wakil carita hisab bun dicaritakeun panjangan darjana tinggi datang ka dibere cara-cara rukyat jeung bulan-bulana geus aya sagala rupa ka mana ngujurna belah mana ayana mun rukyat neuleuna ka ditu apa ka ditu atuh geus aya sagala rupana. Nah ieu mah keur carita luhur derajatna maka teu kudu dicaritakeun panjang-panjang insyaallah asana puasa bareng. Lebaran ge bareng. Bareng ge nu akur jeung hisab jeung pamarentah ja aya anu kakarak 15 poe geus lebaran. Aduh jarang lebaran teh lah bae ya. Lain deui teh urusan anak kos gitu bae. Ieu mah lebaran urang. Di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade. Urang wajib ngaluarkeun zakat saurang saso sote 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah. 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang. Cenah urang ayeuna mah tambah bae geus urang mah belajar ibadah salah. Ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur. Geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagus tah meuli beasna. Lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang, ngajak kata di Semarang ulah di dieu. Lamun dek balik ke Surabaya ngajak kata di Surabaya sehingga dek apa mantep ya ibadah ya ulah sok jadi omong-omong ngontrak di sini ngezakat di sono naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama sok jadi haharuan batu dek ibadah bener ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini atau ngising mah deh bandem dihanap ngajakat malain deui macam-macam ibadah ada kos gitu tapi mantap kurang main kula mah nyaritakeun nu mantap dek balik ke Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tilok diterima ku kula nu dek balik di imah ngazakat ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu dek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masraf zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju diulah dihelah segala ka mushola segala ka masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jang supaya orang ibadah mantep Ige salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aja ke pemerintah di kamu sholakan di kamajusan salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majlis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodok ulama ngabejakeun doa ulama hayang henteu dibere tilong ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah
Isaralah bae ieu keur carita ngaji padiman. Mustahik zakat masjid. Mustahik zakat majelis. Mustahik zakat kiai dibere Samarenda menang di zakat. Kadang dia. Ngarenjang betungtung nama. Ini kudu jelas. Mustahik zakat lasem na 8. Ya, ukara, masakin, kemudian mu'allafah qulubuhum, kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho. Langgeus fakir miskin bae nu hese-hese lah. Fakir miskin bae ulah nu hese-hese. Ieu mah keur carita, adapun ditampung ku pemerintah, kemudian pemerintah nyalahgunakeun, tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun. Henteu kudu mah teh ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu. Nah, kos kitu tah. Salah bae, bener bae. Adapun jana nampung sangat bagus sebenarnya mah. Aya badan amil zakat ditampung, mantep. Gua ge setuju jasa. Setuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa, berapa fakir miskin, mantep jasa. Udah sok aju salah guna. Ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas, Cipu Doli mah embungeun atlas yang BHS bae. Malah mah yang tamer dua deh nya nama hayangna. Ulah ti zakat. Ulah ti zakat ulah. Ya kan teh beda ada sosial saja. Ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun. Kan jadi berat. Urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya. Nah ieu sakali deui Mas, Mbak, ndek zakat, nu ndek balik mending di imah. Ulah sieun dihaharuan supaya mantep. Ulah sieun dihaharuan supaya mantap ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar bae saha RT na teh. Nih uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah. Mau ngezakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula. Gula gua. Ieu cerita ibadah supaya rapi. Supaya orang mantap. Orang kan kayak di cokotan bae ku pemerintah sih ditasarukeunna bener henteu daripada kos itu. Mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ye. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan nih pemerintah daripada orang ngeraung kos itu kudu dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah tama tolak bala ieu mah jeung sia. Kayak aing mah Masya Allah kari. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang. Nu wajib didapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang. Kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang. Anak urang wajib dizakatan ku urang. Lamun can mampu wajib dizakatan. Hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan. Lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman ku nya nah hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun teu. Ieu mah jang kebutuhan urang. Sehari-hari eta hadam wajib urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang, teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan do ngazakat Pak Bapak boga ngazakat henteu kuduna Bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta aing dipencet ge lain keluar duit tai aing keluar itu boga tah cek pamajikan aga ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang yang zakat ti sia bager tuh kula teh sah agak satu, nah jadi kesibire, arak dizakatkeun. Kos kitu teh kaayana, masya Allah karim.
lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib wajib anu dijanapakahan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot teu kawajiban urang jaya bapana ieu supaya jauh supaya ke orang bulak balik bae ngajakat ka pamajikan ngajakat ka salaki sake ka pamajikan nanaonan mending diliwat habak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkulnya sanajan geus ngelingan unggul supaya orang mantep ibadahna nu boga kuat Allah pentalah kekuatan ka Allah anu boga seger Allah pentalah kasegeran ka Allah anu boga sehat Allah pentalah sehat ka Gusti Allah mentak urang hahampuraan heula ka dulur-dulur terutama kula di dieu buh kula mah nyonya sok sompral sok lalagaan geus anu kasinggung geus nanon kula mentah berteu maksud sama sekali sunggang singgung teu maksud nganyerikeun sakadar nyairkeun supaya hate bisa narima ieu papatah-papatah ti Gusti Allah teu maksud geus andai kata aya nu kasinggung kula hampura lain kula bae keluarga kabeh adik-adik kula sakeluarga kabeh ieu nu araya di dieu hampurakeun kula geus teu kudu dipenta deui insyaallah ngahampura kakabehan nu jelas urang silih hampurakeun salah pasti aya tapi urang silih bebaskeun kemudian urang silih doakeun mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat mudah-mudahan urang kabehan dibere tegar mudah-mudahan puasa urang dibere kitu seger kemudian diterima ku Gusti Allah di akhirat urang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala satajan urang leraskeun urang bacakeun heula Fatihah ka hiji Haji Ummu Kulsum ti haji haulna malam 9 haul abah malam 9 urang lebaran Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu anu Senen nya urang puasa teh poe naon urang lebaran Minggu Senin tan jawaran Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu beres tah Minggu malam Senin nah berarti Minggu Senin malam 9 nya hiji Ummu Kulsum ngaji minggu kedua urang lebaran Minggu kahiji ta minggu kedua